Beb, jangan gitu dong, Beb. Maafin dong. Beb, please, jangan putusin ya. Beb. Beb. Dipaehan. Ngapa? Apa sih gimana? Beb, aing diputuskan gara-gara laki. Kumaha tuh aing tinggal kawin. Musingkeun wae. Aing mah kudu mabok juga nanti mah ya. Hilangkeun stres ya. Aing ngangan lah ti mabokkeuna. Mantap, Repa. Repa? Tahu men? Dia malin Repa. Tani lah itu teh. Hah? Gitu. Men. Ini dedelan aing geus buram ya. Aduh. Randi ya teh. Men. Nah, gelap. Nah, gelap di mana kaset dia, Gen? Ayo maneh kunaon, men? Damang, men. Damang. Teu kadeu aing keur nyekek botol sia. Aing keur mabok ya. Aing teu boga udud. Minta duit, Bro. Teu boga duit, men. Buru. Bener, men, teu boga duit, men ih. Bohong sia mah. Atuan anjing ieu. Buru. Atuan ieu. Oh, ieu ya kan. Atuan gimana ya? Ya, men, ieu. Belajar ngebohong budak-budak. Iya, teu boga duit sakit kita. Ya, lumayan. Nah, ya geusnya. Ya, Jik. Itu lah. Lah. Awas sok aing bejakeun ka PRT. Awas ya. Yo, bajakeun pesieun aing mah. Yo. Teu genol lain. Lain lain mah Adit. Lain malin Adit geno lah. Ih, mare Adit ya, tempo banget wing tah. Geno lah ieu mah. Astagfirullah. Mah aing atuh da aing mah keur mabok sia teh bebas. Mabok naon mana, Jang? Aditnya teh. Tah tempo banget tah. Wah, teh. Oh, heueuh nya Aditnya. Heeh. Aing penginget pangin jeung mana ayeuna. Aing kemaya hutang. Kira boga hutang aing nya. Heeh. Ya. Kitu lain. Nya, geus pernah sakitu. Heeh. Geus nya. Aing teh boga hutang heuh. Yo. Oh, men, aing keur mabok ngebak, mayar hutang. Bicaraan keur sadar ku aing ditagih ka Kang ngadat ka aing. Tapi dah lumayan lah dibayar. Lumayan. Aya pigaweun saeutik oge. Tambah-tambahaneun. Tapi da mengertieun oge kana pigaweun. Lamun di masyarakat tieun mah alhamdulillah. Jadi saya mulai kari riweuh. Pak. Jadi Pak. Aya naon we lompatan kitu? Si Omen, Pak. Aya naon si Omen ngariweukeun? Si Omen, Pak, malak, Pak. Mabok di, Pak. Si Omen mabok deui? Oh, Pak. Wah. Cilaka tuh mah kudu RT turun tangan deui ngamankeun ieu. Nya, pemirsa, karek dieu dewek teh ngomong ayeuna kajadian ieu. Barudak ieu tiba eta deui. Palapa deui. Aduh. Gagal ieu mah ya era. Gua pas Omen amankeun, Pak. Bahaya apa diamankeun mah, Pak? Ayeuna di mana si Omena?
Tadi dia deket saung, Pak. Tadi mah. Maneh tihela inditnya. Oh, Kan dewek paneri nyusul. nah, siapa? Ayo Ayo nih, Pak. heula. Oh. Repa, repa. Aduh, mulai buram ya. Nges naik kena mata ya. Tanya ya. Repa, ketika aku tiku dawet dalam kenestapaan ini, hatiku sareksek menjo aku yang kucel dan tak terurus ini. Aku ngadele sosok kamu muncuguk dan teterekelan dalam kegelapan ini. Dan kamu pun bertanya, men, kamu ngaku maha onam kan? Sosokmu menemani siang hari sampai dini hari. Dan kamu pun bertanya, men, saat kamu butuh aku, bupayan aja. Iya menurutnya. Aku akan titorojol untuk kamu. Aku sampai gogodeg. Kok bisa sosokmu itu pupuihan terus di kepalaku? Ingin kukatakan cinta yang sudah lama muncuguk dalam duriat ini. Berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan yang Tuhan telah gariskan. Tapi takdir berkata lain. Hatiku hancur, Repa. Why? Kenapa kamu PHP-in aku, Repa? Demi mami, papi, dan tukang awuk di seberang sana. Gue gak mau nenjok banget lo yang hingai. Sudah. Cukup sudah. Aku tersesat dalam labirin cinta. Aku hanya bisa kukulutus dan berharap kamu mati dibunuh siluman sapu nyere. Lah sakitu ge cukup meureun puisi mah jigana lah bisa aing puisi asuran teh puisi jang 17-an hungkul aing. Aduh. Lapar gitu ya. Mana ayeuna? Masih riet. Ya uling hareup lah. Sugan aya dahareun hareup lah. Ya. Ya, beneran Ya, Aisyah beneran. Eta maneh boga manis teh mere ka urang. Sia cari awara koplok. Aing kasep kieu jiga Bapak Korea ya. Tah deuleuh sia.
Oh, Pak Korea. Asuhan teh romanis itu. Naon teh main? Salari. Abi mah teteri, punten. Aduh, semangat ulah pasti awai ya yang ribeuteun ka dieu teh. Lapar. Aya chicken mah. Bro, Kayak duitnya ya lu. aya kalem sok duitan dia. Coba hiji. Hiji we. Iya, enggak tah, tadana. Mana? Sing mana Enggak, dalam teh? Betul ya buntelan kadut kayak teh. Dulu bisa buntelan kadut. kadut. Oh, Oh, betul. air mabok. Terus non hubungannya. Mang. Bayar. Lanjut ke lamang lah. Duh, lumayan nang chicken ke lapar teh ai. Aduh. Mantap jiwa. Kok lada chicken teh? Lapar deh. Makan chicken ada, aduh. Oh, sirup aing pahit. Wah, itu tak si Omen teh. Kapangi aya nama ku aing carekan tuman. Wani-wani malah di dieu. Men, daguan men. Jai. Kita pembalap motor GP dan kaki. Aduh, head munah we. Ku aing di teangan kita tadi. Sakarak kapangi ageuna. Cuman mengapa hatiku berdebar-debar. Nyanyi treknya si Omen tadi teh. Hey, Halo bro. halo bro. Aing sia teu nyadar. Masyarakat aing jadi resah ku sia. Sia pagawean mabok wae teu eureun-eureun. Sadar teu kamari sia teh? Malah ka barudak, ha? Aing mah teu malak, Bos. Aing mau ukur minta duit kan maksa saeutik, Bos. Ari sia masih keneh teu sadar. Masih keneh teu nyaho ka aing panu boga ke kawasan Sinangsari. Hah? Terus lamun didinya nunyak ke kawasan Sinangsari, orang kudu bilang, wow gitu. Aduh eta sungut bau jarian pinah. Astagfirullahaladzim. Jang, sadar hei. Sadar pengen maboknya ada kontrol. Siang minumnya. Minum atuh bos, datengin rumah haus meren. Siang minum loba. Wah saeutik. Pasti nginum minuman kerasnya. Keras bos tuh. Ya, Mana? finali tuh bos. Mikir. Botolna. Oplak eta mah. Tapi aya nu leuwih parah bos. Naon? Mabok nu tanpa inuman. Urang mah mabok teh aya cukang lantaran nanya minuman keras. Aya nu leuwih parah. Naon Nu eta? mabok tanpa inuman. Naon contohna? Mabok jabatan. Mabok kadudukan. Terus mabok naon deui?
mabok kakuasaan. Teu saeutik jalma anu mabok kakuasaan, kadudukan, tah karituna teh ngadoreksakeun rakyat jeung negara. Denge usia. Atuh eta kadewe kuat ka kitu. Tapi heueuh oge eta omongan sia aya benerna oge. Ngan sia kalakuan model kitu teh butut. Eta teh nu kitu teh sarua jeung ngaruksak yang masa depan. Pan maneh teh meureunan bakal keluargaan, boga anak pamajikan. Ruksak jang model kitu teh. Ulah diteruskeun. Ayeuna aing hayang nyaho gara-gara naon sia mabok kitu ha. Aing teh keur sedih, Pak. Diputuskan ku kabogoh aing. Atuh diputuskeun ku kabogoh montong kikituan. Ngaca maneh teh siga saha tadina untung teh siga saha. Geus bos lah gandeng bos. Aing mah ka dieu teh hayang niis, lain hayang ngadekeun ceramah sia bos. Lain ceramah aing mah mamatahan. Yo. Sia teh generasi muda. Kudu nyontoan kanu leuwih leutik, kanu leuwih sahanapeun. Arek kikian we arek kumaha ke nagara kahareupna. Cik atuh maneh teh sing boga aya pikiran saeutik mah. Lamun maneh teh kawas beungeut kawas si boy dina kaca eunteung teh yeuh diputuskeun leweh oge. Ai model kieu mah atuh. Teu kudu ceurik jang. Yeuh. Ayeuna mah lamun diputuskeun ku awewe teh sing kana jalan positif, yeuh urang teh ngora keneh sing jadi contoh jeung generasi muda nu bakal datang. Generasi bos mobil lagi terbuka. Eta mah garasi. Oh, Mantagna jang. Kontrol jang. kurang mabok tapi kontrol bos. Oh katanya sia teh keur mabok. Sia geus lila mabok. Henteu bos. Aing mah kakara ngomong kieu mah. Biasa nama aing kieu wae bos. Salat mah teh maksudna. Oh gentong bos. Astagfirullahaladzim. Geus bos lah, ganeng bos. Aing mabok geus tarik ya. Aing kan nyari hate diputuskeun ku kabogoh tinggal kawin. Aing hayang ngabaraha hate. Ngadenge mah aya nu kawin cenah belah kaler. Antara bos lah. Tuang ngajojing jeung aing bos. Nah bos, Ajojing weh. pada stres dia mah ayu lah. Tuang dangdutan. Opo ora eman Sulaiman. Astagfirullahaladzim. Eta Ayo malah goreng patut. tarik aya. Dangdut weh. Yo balina ge anu hajat belah kaler mah arek nangap cumpalik cungkel cenah oge supaya sing rame. Wai. Cumpalik cungkel bos. Ya heueuh atuh. Jumpai cungkal mah terang nih. Nah, untuk jumpai cungkal bang teh kena ngabdangdut. Teh aing hanas mabok geus tarik. Aing hayang joget teu kuat. Jumpai cungkal mah tuh mah nya. Ketrek kena panggung. Halo guys, paling kayak gitu. Nyaku aing kudu jogedan. Tarik sis. Sebongko Gitu nya. digoyang. Gitu ceuk aing teh. Etis atuh bos. Gagal ieu mah kacau jumpai cungkal malah. Dangdut itu lah. Pangna sia mabok tarik kieu gara-gara saha gitu. Eta ngaran budak awewe teh. Bebe brepa bos. Repot meureunan lain repa. Kaneng mus lah. Tayang siri. Aing tersedih bos. Ari sia eta teh mabok naon atuh? Tepikeun ka tarik kieu yeuh. Hah? Mabok cipas, Terkabeuli cipas bos. ciu, Murah teuing. cikoneng, Lemur aing. Cikopi. Amis teuing itu. naon atuh bejakeun atuh ka dewek ya. Ieu teh tai kotok bos. Astagfirullahaladzim.
Nu bener piraku mabok ti kotok. Nu mabok mah lain ti kotok mah oplosana, Bos. Jadi matak mabok teh. Heeh. Apa oplosana, Bos? Naon? Ciki ini. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Mentak mabok nama eta. Dia mah bener budak lestari kieu mah ye. Moal waras di haminan mah. Ku aing kudu dibawa ku kapaku ieu mah ye. Buru-buru, milu, jeung dewek. Bos, jadi Bos. Sok kancang. Bos. Jadi Wah, Bos. Itu kaharti aing mah. Aya nu mabok nyeri kene. Ya jadi Pak, ampun. Nah, maaf Pak. Puas, ya puas. Tahu nasib Ganesha. Palas, Pak. Geus aing teh nyuruh teh. Baik kudu. Aduh, aing apes deui. Aing. Balik aing.